urang maut bakal kumaha asing roja we ka Allah. Maut mah sing mawa lafad la ilaha illallah insya Allah. Tenang yang kang cek saha kuburan poe siga nu pernah wae teu kubur caraang cek saha kuburan sempit teu lalegah sempit jeung poek teh keur kafir keur mukmin mah moal da loba jalma nu boga perasaan kawas kitu salagi aya iman kene sagede siki sasawi mah urang komo mawa iman dina maot insyaallah tenang nyaangan komo asari sujud tarang nu paranti sujud aya hideungan tadi dieu tah eta teh jadi oncor mantap sujud sing harideung kadua dina kurut sila sok aya dina naon teh